Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya palawargi kanca-kanca balaria. Kumaha daramang sadayana nu teu damangna sing dienggal damangkeun ku Nu Maha Kawasa angin Gusti Allah Subhanahu wa taala. Patapang dangu deui sareng sim kuring kisukma alias Mang Maman ti lembur suka tengah. Baraya sadayana kaum dangu hatur nuhun pisan rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan anu parantos subscribe dina channel ieu jeung satia oge. Baraya sadayana nunuju calik sing merenah calikna, nunuju ngagoler sing merenah ngagolerna. Ibu-ibu nuju ditepas ngarumpi sareng tatanggi, hatanapi nuju gegeroh nyeuseum ngepel masak jeung segala rupi pacabakan. Bapak-bapak nuju ditepas balas mikiran pangabutuh sadidinten, komo bari ninyuh cikopai rokona samsai. Bari ngadangukeun dongeng sim kuring teh sing merenah kana manahna sareng sing merenah kana pandanguna. Menuju di konveksian, di pabrik, di padamelan, di kantor, di mana bae ayana, bari ngadangukeun dongeng sim kuring teh sing merenah kana pandanguna. Baraya sadayana kaum dangu, sim kuring teh di dieu bade neraskeun hanca sim kuring anu kiwari katunda, nu judulna Nu Geulis Dipake Tumbal, nu dikarang ku Bapak Kasukarna, anu digarap deui ku sim kuring. Badaya palawargi kanca-kanca balarea sadayana, memang ieu teh bener kantos ku para pendongeng sepuh-sepuh atanapi anu para pendongeng kreator-kreator dongeng Sunda. Baraya sadayana kaum dangu hapunten pisan bilih aya anu benduan ka sim kuring. Da memang parantos ku sim kuring teh ditulis dina deskripsi video bahwa dongeng anu dibawakeun ku sim kuring teh digarap deui atanapi diropea deui, digaleuh deui ku sim kuring gitu ta baraya. Jadi panuhun eta mah anu bade ngadangukeun meureun hatur nuhun tina ngadangukeun dongeng sim kuring, henteu oge sawios baraya. Mangga wae eta mah kumaha baraya sadayana. Mugia atuh ieu teh sing janten amal ibadah atanapi janten amal anu sae kabaraya sadayana katut nu pangarang carita ieu. Mugia sing dilungsur langsarkeun kana urusan urang sadayana, sing disehat walafiatkeun jag-jag waringgas, tambih-tambih rizkina atuh badaya sadayana. Insyaallah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala diturunkeun nikmat anu ageng. Baraya palawargi kanca-kanca balarea sadayana kaum dangu, supados teu nyangkolong teuing kana waktos hayu urang lebet ka alam carita. Baraya lamun telebat manca sim kuring kiwari teh atuh sajero ditinggalkeun teh kisah majeng Patimah teu geuna rasa sok sieun kumaha onam. Komo deui Patimah mah mani ngadeg-deg lantaran geus ngabohong kumaha cenah mun juragan lurah uningaeun yen manehna udagan Iwan Somantri. Sahenteuna pasti Iwan Somantri bendu tang tumenta tulung ka Kanjeng Dalem da puguh eyangna supados marentah ka bawahanana pikeun nangkep manehna. Atuh manehna culang cileung rek ngaleos, tapi hadena wae juragan lurah tos sumping deui bari saurna, "Kisamad, kaulan
Jawabna bari cengkat. Adipati mah ngadeg-deg bari netep tukang warung. Kaula geus baradami jeung juragan istri. Ieu Nyi Sari lain tada kurang kampung. Henteu pantes jadi rencang. Pantesna jadi istrina Gugeden. Ngarti Ki Samad? Dawuh Gamparan. Ngertos kaulan. Pati mah ngaranjug ngadenge juragan lurah sasawuran kitu teh. Awakna rampok poe leuleus taya tangan pangawasa. Letek kawas kapu kaibunan. Cilaka, cilaka, ceuk gerantes hatena. Tetela juragan lurah teh uningaeun. Nyi Sari, ceuk juragan lurah. Fatimah ngaranjug asa digebah, pok ngawalon. Dawuh timbalan. Pamenta Nyai hayang jadi rencang haula, moal bisa dikabulkeun. Lantaran katempona boh rupa Nyai, boh pakaian Nyai. Ti dieu taya bangsana, katurug-turug Nyai ti daerah Batur. Ayeuna aya di daerah kula, jadi geus sawajibna Nyi Sari tahanan kula. Peg! Fatimah ngagebeg, curucud cipanona bijil, hatena sumabat ka Iwan Somantri. Duh Gamparan, nah kaniaya teuing. Gamparan kirang waspaos, abdi kabur sanes nolak kana pamundut. Namung hoyong gaduh ilmu anu sajatining istri. Kanggo ngabakti ka Gamparan jroning kumaula. Hari ayeuna Gamparan bendu kalangkungan teuing. Dugi kadega abdi kedah ditangkep. Ki Sari, ade salah harti lain ditahan arek dibui, tapi ditahan di jieun anak ngan moal bisa nolak sabab aya di bawahan kaula. Nyi Fatimah ngaranjug plong hatena molongpong. Manehna cengkat netep ka juragan lurah, cipanona nyurucud teu katahan. Daek Nyai dipulang anak, ceuk juragan lurah. Fatimah unggek tandanya tujuan, da teu bisa ngomong bakat ku bunga. Kalah gabrug nyium sampean juragan lurah. Atuh ku juragan lurah diusapan beuki nyaheun bae. Di harita Fatimah nu geus nela jadi Nyi Sari geus jadi buah carita di desa Cikauripan mah lantaran alus rupana hade basana. Hatua alus perbawana teh mawa hegar bale desa, mawa subur urang kampung, mawa hade nu digawe. Malah sajabat diajar masak jeung papajang teh, teu tinggaleun diajar nulis jeung maca, diajar nawekel pisan. Barang geus tapis kana sagala pangajaran, ngaranna dilandih jadi sari rasa, dituluy diluyukeun jeung kaayaan budi basana. Dasar keur bentang terang dina waktu juragan camat janten wadana, lurah desa Cikauripan diangkat ku Kanjeng Bupati jadi camat Sindang Sirna. Atuh puguh wae gumbiraeun pisan. Malah sari rasa anu tadina jadi sabiwir hiji di sadesa, ayeuna mah diarupat kageulisanana teh ku sakacamatan. Harita juragan camat nuju kumpulan. Juragan wadana kandang jaga nu harita keur barempug, jeung para camat wireh aya nu kudu dibahas dua perkara. Kahiji yudalara leungit tanpa pamit, kadua aya surat ti Kanjeng Bupati kudu neang putuna nu mingga teu puguh ka manajigna, ari jenenganana Iwan Somantri. Juragan wadana terus marentah ka para camat kudu ngarahkeun rakyatna pikeun maluruh eta dua jalmi nu geus larolos. Beres kumpulan juragan camat Sindang Sirna,
terus mulih sarta badami jeung istrina nyaritakeun Kanjeng Bupati nuju ngangluh margi putuna Iwan Somantri leungit tanpa lebih ilang tanpa kerana ngaleos ninggalkeun kolot. Jadi kapaksa kudu ngerahkeun rakyat pikeun maluruh. Sari rasa ngupingkeun ramana nyarios Iwan Somantri leungit teh jengket ngaleos bus ka kamarna pantona dipeundeutkeun. Pluk nyuuh segeruk ceurik sasambat di jero hatena. Gambaran nah nganggo minggat segala, nah sanes antosan agan da abdi mah moalami tos gaduh pangertos oge moal burung ngadeheus nyanggakeun pati jeung hurip. Agan hancur hate abdi ayeuna mah mubadir abdi ti susuk ti dundung nyiar pangerti teh da agana teu sabar. Ya Allah nu agung karasana miosna durungan abdi teh. Bari teu weleh nginghak tepi ka bantalna caripuk baseuh ku Cimata. Ari Yudalara jeroning di perjalanan ras inget salah cenah indit-inditan teu ninggalan surat-surat acan mah atuh reug liren caket camatan sindang sirna manehna rek ngadagoan beurang rek talatah ka juragan camat bari rek nyieun surat kanggo rama pulungna. Isuk-isuk sanggeus panon poe meletek lar aya nu kaluar ti lebat bumi. Yudalara ngajenghok lantaran asa wawuh terus disidik-sidik. Henteu ari disampeurkeun mah sanggeus tetela nu kaluar teh Fatimah terus anjeunna mios ngajugjug hiji imah nu deukeut di dinya ngadon nganjang. Ku pribumi teu disaha-saha da nyarahoeun yen Yudalara teh putra kukut juragan Wadana kandang jaga nu kapungkur janten camat di dinya. Yudalara terang-terangan ka pribumi menta pangmaluruhkeun istri nu bijil ti bumina juragan camat. Teu ngaliwat tengah poe nu dititah geus meunang katerangan yen eta istri teh asal usulan mah urang Ciptanagara anyar keneh diangkeun putra ku juragan lurah memeh jenengan janten camat ari jenenganna Nyisari. Nanging ayeuna digentos janten enden sari rasa. Yudalara imut ngegalenyu bunga taya papadana anjeuna teras amitan guragiru balik deui ka rama pulungna di kawadanaan kandang jaga. Barang datang juragan Wadana ngajenghok bari sawarna. Di mana Yudalara? Sok ngahariwangkeun kolot. Hanas geus marentakeun supaya dideangan. Ari ayeuna mucengis. Coba ibu nama ditata digawena dengan cerik baik. Nah teu karunya. Oma tulas gulas iles pamali bisi katuliskeun jurig. Hapunten wae mama. Abdi tos nyesahkeun ka sadayana mios ti dieu teu unjukan heula dupi margi nama angke wae abdi bade unjukan payuneun ibu, jawab Yudalara. Peutingna waktu ngeriung ok Yudalara nyarita. Ibu, mama mugi ulah janten bendu wireha abdi bade muntang hoyong dibantu ku sepuh kumargi aya kahoyong namung rupina sesah
margi nu diangan-angan hoyong gaduh pamajikan. Juragan Wadana gumujeng maninya kakak. Kitu deui gereuhana imot ngagalenyu bari sawerna. Kutan kitu ulas iles teh piraning hayang kawin. Nah atuh lain nyarita ka ibu. Saha nu dipika hayang ku hideuk teh? Ibu, nu mawi abdi teu wantun. Margi istrina tampikan. Sok sieun henteu narima. Kuriak mata kudur pondok umur. Wae ku kaleleban. Margi sidik geulis teuing. Putra camat Sindang Sirna nu jenengana Sarirasa teh. Deing Yudalara. Tong make budu sareban bila kedar hayang kawin. Komo deui ieu mah geus asa kabawahan mama. Bet moal disukeun. Ayu ibu ayeuna urang tanyaan peng can beuting. Ceuk Juragan Wadana. Tidinya anjeunna darangdos terus mios ngajugjug kacamatan barang datang ka cida Juragan Camat reuwaseunna kasumpingan Juragan Wadana wengi-wengi katambah teu ngiberan heula. Sanggeus caralik Juragan Camat mayunan Juragan Wadana, istrina Juragan Wadana papayuna payun sareng istrina Juragan Camat. Delila langgeor Sarirasa mairan cai sareng kue rupi-rupi menang nyieun manehna. Sanggeus beres terus munjungan gek diuk genengeun ibuna. Juragan Wadana sareng istrina olohok nempokeun Sarirasa teh. Tetela geulis pisan jeung henteu rumarumpang. Nyaho di tata krama lungguh ampuh matak lucu pantes Yudalara poho kana kawajiban teu ari balas langgak longgok ka dieu. Tidinya ngong Juragan Camat sasawuran. Mugi henteu luntur kalbu wireh abdi asa ngimpi kasumpingan ku gamparan. Tara-tara ti sasari keur sasumping wengi-wengi. Kalintang abdi reuasna boh bisi kumaha onam. Malum abdi jalmi alit sok seueur kalepatan sejeroning kumaula. Ki Camat ulah reuas nu mata kaula datang ari ngajag barampug lantaran anak kaula Yudarara teh gawenangan ulang jentul. Adi ditanya hayang boga pipai majikan cenah. Hayang ngawin Sarirasa putra sampean nu madak ulah ke dieu. Maksudna rek nyangjang putra sampean gerana gaula. Ceuk Juragan Wadana bari netep Sarirasa. Sarirasa ngacenghok reuas hatena ngacerit maratan langit ngoceak maratan mega. Teu nyangka saeutik oge maksud Juragan Wadana kitu ngelamar manehna sedeng manehna geus sumpah sejak moal boga salaki ari lain kasatria ti cipta nagara. Lelaki sajati nu sae budi nu kasep sarta darehdeh ahli maremaweuh karayat nu anu sangsara tukang nulungan nu butuh. Nu ayeuna keur kabur nyusul-nyusul urang kampung ngudag awewe nu bodo belegug. Hari Juragan Camat mah atoheun mani gumuyu bari ngawaler semu gumbira pisan. Kutan gamparan teh kitu. Naha bet yang go sesah. Piraku abdi tos ngantep bila kadar mundut budak sanaos ciwaraga abdi. Wana gamparan anu gaduh. Ayeuna mah urang taros wae pun anakna piraku henteu nampi. Ceuk Juragan Camat bari malih ka putrana pok nanya. Yai anak king, keur urang mah aya wahyu tinu agung menang bagja ti para dewa. Kahidep aya nu waniah sejam mileheungkeun putrana dunungan urang Raden Yudalara. Tugeus kawentar kasepna.
sarta ahli nagara di kota teu manggih lawan pangartos nanyong colang. Malah ku Kanjeng Bupati oge dipuji, dicontoh-contohkeun ka saban negara. Ari ayeuna beut kalimbeng, ayo hoyongeun ka hidep anu sepi pangarti tuna pangabisa. Kumaha hidep nampi? Sarirasa teu ngajawab, curucud bae Cipanona ngalembereh mapai-mapai pipi. Hari Juragan Wadana sareng Juragan Camat mah sangka anana sarirasa ceurik teh bakat ku Bunga lantaran dilamar ku anak Wadana tangtu atoheunana. Padahal sarirasa ceurikna bakat ku sedih bingung nolakna lantaran mun nolak sarua eujeng panjara wani baha kadunungan nu kawasa di nagara. Juragan Wadana diupahan saurna, "Geus tong nangis gelis, mama oge ngarti yen hidup sieun teu bisa kumaula ka salaki. Lantaran saluhureuna mun geus kawin teh mah, padahal ari salaki jeung pamajikan mah sarua harkatna, sarua luhurna taya perbedaanana. Nu matak tong hariwang tong risi inggis ku bisi. Anggur mama bere katerangan, bawaeun balik keur bejaeun ka Ayudalara. Narima atawa hanteu hidup ayeuna dilamar." Sarirasa cengkat, Cipanona beuki loba manih nyurucud teu kaampeuh sarta ngajawab bari dumareda, "Duh gamparan sembaheun abdi, ratu anu patut dipunjung, menak nu kedah dihormat, sepuh nu wajib disembah. Abdi moal kumawan tunujukan ayeuna mah. Margi bilih langsung, saur kecap abdi bakal nyugak. Abdi gamparan sieun katulah usku supata menak nu ngamudi nagara." Juragan Wadana imut ngagalenju, hatena muji bari teras ngajawab, "Dari raja, junyerang ka setungtung buah horeng hidup ahli bahasa, nyarita matak dibelat, ngeunah ngadekekeunana kumaula ka kolot, sumujud ka ratu, satia ka menak, hade bahate ka gegeden. Bener kudu kitu gelis ari jadi awewe mah, ngara jadi usi pari, ngolah karaton jadi batur pangagung, ngan dirasai bisa berjawaban." Mugi gamparan teu janten bendu sarta jembar pangampura, ridho mana soleh hate. Mihawatos ka abdi, margi abdi nyuhunkeun waktu laminat tilu dinten. Saupami dinten Minggu abdi teu ngadeuheusan, eta tandana pamundut gamparan ku abdi ditampi. Juragan Wadana kacida bungahna, sanggeus pait janji terus pamitan ku Juragan Camat dijajabkeun. Hari sarirasa bus ka kamarna segruk ceurik deui bari sasambat di jero hatena meles-melis ka Iwan Samantri. "Duh hagan, angkat ka mana? Sanes enggal geura sumping, sima abdi ngenging bahaya. Ayana tiang gantungan. Upami nolak panglamarna menak, tangtu sabi cilaka. Untungna ukur dihukum, kumaha mun ditandasa." Ari Juragan Wadana barang sumping, barabat nyaritakeun lalakonna ka Ayudalara yen sarirasa menta tempo tepi ka poe Minggu. Lamun poe Minggu teu datang eta tandana sarirasa narima, tinggal ngatur kawina bae.
Yudalara ngahuleng nguping kasauran Rama pulungna teh. Hatena kaget peda sari rasa kitu kahoyong nama nampik kakara rek nembongan. Kacatur geus poe Minggu, Yudalara teganah cicing, hatena sabil sok sieun sari rasa teu datang, lantaran lamun teu datang sarua jeung manehna kudu kawin ka awewe nu teu satia. Tapi lamun datang hartina nampi ka Yudalara, tapi satia ka Iwan Semantri nu jasadna manehna sorangan. Hari juragan wadana teu weleh ngadoa di jero hatena hayang sari rasa tong datang. Panon poe nyerelek ngulon harita geus arek surup. Di luar harieum beungeut barang geus poek cakakak juragan wadana gumujeng bari cengkat nyepeng tak-tak Yudalara nu ngahuleng nyalangkrung cimatana sarta saurna, "Yudalara, sari rasa ayeuna teu datang, itu artina panglamar hidup ditarima." Yudalara teu ngawalon kalah curucut cipanona bijil leos ka kamarna blug mebeutkeun maneh hatena mentegeug bari ngomong jero hatena, Fatimah, teu sangka sacongo buuk, anjeun geus poho ka kula, cinta anjeun palsu, hanas kula nyusul-nyusul, dibelaan ninggalkeun indung bapa, hayang laksana panggih deui jeung anjeun, dina jero kasalamatan sarta masih satia ka kaula. Hari ayeuna beut jadi sabalikna, anjeun geus wani narima panglamarna Yudalara, anu sanyana mah ngajodo diri anjeun. Bener henteu nama satia tuhu ka Iwan Somantri. Ayeuna geus nyata pisan, lain beja nu sulaya, tapi bukti nu geus jadi yen anjeun teh bengkok sembah. Teu satuhu kana saur kapungkur mimiti tepung, teu satia ka asalna. Fatimah, naon hartina kula ngawin sari rasa, lantaran sari rasa ngaran samaran, saperti ngaran kula Yudalara, nu hartina wani sangsara, pikeun ngudag buah hate seueuna bapa dira, ngaran anjeun sari rasa boroku kula dipuji, sari ngandung kasimpulan, caang na hate nuluhung, tetep narawangan lir palita anu leutik, tapi anteng hurungna, tetep nyeng celak satia ka kaula, jeung ka indung bapa anjeun. Hari rasa tanda jujur, tukang mikir bulak balik, ahli meuweung ngutahkeun supaya bener melakna ngarah alus buahna. Tah kitu ceuk pikiran kaula ngaran sari rasa teh. Ayeuna kula rek indit rek ninggalkeun kandang jaga, neangan Fatimah asli sugan bae kaparengkeun mulang ka asalna. Pileleuyan Fatimah, teu sangka urang teh bakal kieu. Aduh, Jang, kerja dengan tangmukeun dongeng. Dongeng sani? Dongeng Hijuk Alias Mang Maman. Di mana nih padubukanna nih?
juga dengan muncul mah ini dasar ada jang. Nih gawe lah. Siapa kalau make didangukan ku sim kuring. Nya, aduh eta teh di mana nih? Da kuring mata apa lembur suka tengah teh di mana nih? Ya, lamun di Cipadi Majang, bade raska Cililin yang itu di munte salah man ini tidak ieu teh rada abon ini oke jang. Siapa tuh nih ke di ianya? Baraya sadayana dongeng teh parantos seep atanapi parantos tamat. Cag urang tunda engke dihanjuang siang sareng wengi urang teraskeun kanu judulna Nu Gelis Mulang Kaasal. Itu baraya sadayana kaum dangu sim kuring teh di dieu hatur nuhun pisan kana parantos subscribe-na jeung satiana dina channel sim kuring. Jeung hatur nuhun pisan parantos mantosan ngawangun channel sim kuring. Panuhun pisan ieu teh sim kuring teh bari ngamumule budaya Sunda jeung basa Sunda itu teh baraya. Atuh tong hilap oge ka baraya sadayana anu alanyar pisan di subscribe heula sareng diaktifkeun lonceng notifikasina ngarah terang kana bag-bagan cerita sim kuring. Baraya palawargi kanca-kanca balaraya sadayana urang bacakeun komentar ti baraya sadayana anu kantos manco jeung anu kantos hadir dina channel atanapi dina video sim kuring. Ayati Kang Muhammad Ruby Purwakarta hadir. Purwakarta hadir, hatur nuhun barantos hadirana. Aya ibu atanapi ete asih setiasi di Purwakarta cenah saurna hadir. Hatur nuhun hadirna. Teras deui aya Kang Agus koordinat Setia Mancomang ti Majalengka. Hatur nuhun atos hadir atos mancona jeung wilujeng ngadangukeun baraya sadayana atuh Kakang Agus koordinat mugia sing jantenkeun amal ibadah anu sae sing sehat-sehat sing tambih-tambih rizkina jeung dilungsur langsarkeun kana urusan pribadi atanapi urusan-urusan pacabakan anjeun. Teras deh ayati ibu atanapi ete Sri Nuryani saurna teh kuningan hadir. Hatur nuhun parantos hadirna wilujeng ngadangukeun. Ayati ibu atanapi ete Anita Krisna saurna teh manco. Hatur nuhun parantos manco sareng hatur nuhun parantos hadir dina channel sim kuring. Wilujeng ngadangukeun dongeng sim kuring. Paranto hatur nuhun oge parantos di subscribe channel sim kuring teh anu atos subscribe na jeung anu satia oge. Hatur nuhun baraya sadayana mung sakitu wae ti sim kuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.